barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Paguron Tepas Sunda. Paguron Tepas Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu baraya sadayana. Alhamdulillah muji syukur urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng pidangan dongeng ti barayakita.com anu masih kene ngahanca garapan dongeng dina judul Paguron Tepas Sunda yasana Kang Heri Supriyadi. Kang direngse seri anu ka 34 anu majeng ka seri anu ka 35. Semangat urang sami-sami dangukeun hatur sewu nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, parantos like, komen sareng satia terasa serangan sareng dongeng-dongeng di barayakita.com. Nyangakeun wilujeng ngadaranggukeun. Eta budak cece teh di ngarangan Arin. Saupama aya ke Neng Arin ngagoak sata langsung ngegabrug Cahayu bari ngagukuk clear anu kanyerian. Sajongjongan mah boh Cahayu ku Suhad jeung anu sejena ukur barengong nempokeun Neng Arin anu keur ngagukuk bari ti pepereket ngadangkul Cahayu. Aya naon ieu teh Wati? Pamajikan ku Suhad siga anu bingung ngagebig-gebig Neng Arin. Batana malan mah Neng Arin malah mingkir ngekukuk dina rangkulan Cahayu. Kunaon gelis? Cahayu ngusapan tonggong Neng Arin. Dina kayaan masih kene ngagukuk Neng Arin ngalepaskeun rangkulanana. Matana masih kene bedah ku cimata neuteup Cahayu anu kurang kerung siga anu bingung. Emak, abdi teh Arin. Abdi tos lami hoyong tepang sareng emak. Nuju alit abdi diasuh ku babah dekok. Cek Neng Arin deui dina kayaan ingak-ingakan. Arin, bener ieu teh Arin? Cahayu siga anu teu percaya. Mohon mak, abdi Arin putra emak. Ya Allah, Arin anak king, anak emak. Bagian Cahayu anu ngagoak bari teu paparekat ngarangkul Neng Arin. Ya Allah Arin, paingan ini teh nyaa-nyaa teuing ka hidup teh geulis. Pamajikan ku Suhad ngagukuk bari ngarangkul Neng Arin anu masih keneh ceurik paungku-ungku jeung anu jadi indungna. Ku Suhad Kang Yaya teu jauh beda, kabeh milu careurik bari ngarangkulan sarta ngusapan sirah Neng Arin. Bapak! Neng Arin pindah ngarangkul ka Yaya. Sanggeusna leupas tina rangkulan indungna. Taya kecap anu kedah tina letah Kang Yaya ngan ukur murubut cai mata anu jadi wawakil ka bagja dina dirina. Lumayan lila kulawarga ku Suhad ngaguku paungku-ungku iwajang pringga anu teu milu paungku-ungku teh. Ngan ukur tungkul ingak-inghakan bari nyusutan cimatana anu pipilueun ngecelakan. Di imah ku Suhad dumadakan jadi hujan cai mata. Cimata anu jadi wawakil ka bungah jeung ka bagja sanggeus puluhan taun lilana dipisahkeun ku nasib jeung salah saurang anu jadi bagian tina kulawargana. Ka bungah ka bagja minuhan kulawargana ku Suhad. Alatan Neng Arin geus kapanggih jati dirina sarta bisa ngariung deui jeung kulawargana. Teuing beja ti badegana ku Suhad atawa teuing ti saha. Ka imah ku Suhad dumadakan jadi loba warga anu daratang. Saurang da urang nepi ka antukna pagelek-gelek minuhan rohangan imah. Malah mah nepi ka pasedek-sedek di tepas sagala. Nunanya itu nunanya ieu alatan ka jurung ku rasa kapanasaran sewang-sewangan. Kalean pinu ku kabunga sarta nemongkeun paroman anu marahmai ka cida. Kulawarga ku Suhad ngajawab gana sakur-sakur pananya ti warga.
teu saeutik warga anu nepi ka ramisak mangsa ngregepkeun keterangan ti keluarga ku Suhat. Dasar jalan hirupnya maniku rupa-rupa. Nya, ari geus waktuna mah geuning bisa kumpul deui jeung kulawarga. Kitu diantara galecokna warga anu awor jeung wangkongan warga anu sajena. Teras sabada karaman babadekok tumpur teh nyiwati ae Neng Arin teh diasuh ku saha? Tanya salah seorang inohong lembur anu kawilang geus umuran. Kabeh paneuteup mencerong ka Neng Arin. Ku Suhat pamajikanana katut inung bapana Neng Arin oge milu neuteup Neng Arin, jang pringga Kang Rido jeung Kang Wahyu oge sarua. Da memang can nyaraho ari kana perkara eta mah. Saparantos eta mah abdi teh diroro ku Nini Ati. Tembal Neng Arin dibarengan ku rutret ka jalma rea. Saha ari Nini Ati teh? Teras deui ari anak buah Neng Arin anu ngiring nyegat mamang basa bade nempangan jenat naki dagar kamarana. Si Rido nyelengkeung miheulaan warga anu geus sapok-pokeun rek nanyakeun. Nini Ati teh nami lengkep nama Nini Sulastri. Nini Sulastri? Buah eta teh Nini Sulastri garwana Bah Minsta anu kapungkur janten Jawara kahot di datar urang. Anu tos lami taya iberna. Warga anu umurna geus kawilang kolot milu nyelengkeung. Gebeg jang pringga pohara ngagebegna mangsa ngadenge kekecapan salah saurang warga anu samodel kitu teh. Tapi gura-giru jang pringga nyumputkeun semu. Neng Arin siga anu ngadadak berat letah. Atos heula. Hawatos Neng Arin sareng keluargana bilih tos sarapeun di hujanan ku pananya anu sakitu lamina. Saya nama urang wangsul heula. Keluarga Pakuwu sinalason heula. Kang Wahyu nyelengkeung bari rutet ka warga. Mohon, saya nama iraha dewe. Tataro sidana mangsa anu rineh. Ayeuna mah kapanan ibu ramana Neng Arin oge namai sarumping pisan. Anu tangtosna oge cara playun keneh. Palaina leson heula. Kang Rido milu ngahaminan kana omongan Kang Wahyu. Siga anu tewasa ari kudu mungpang kana kamandang ti Kang Wahyu jeung Kang Rido mah. Antuk nama warga aramitan rek marulang. Abdi ge sejak amitan Pakuwu. Abdi kelintang bingahna wireh Neng Arin parantos tiasa kampel deui sareng kulawargi Pakuwu. Kang Rido amitan. Kang Wahyu jeung jang pringga oge nuturkeun amitan dibarengan ku pating solongkorongna sasalaman ka pribumi. Kelanan jang Rido jang Wahyu engke bada asar kadarieu deui nya. Bawa pemajikan bantuan olah gitu. Engke peuting bapa hayang ngayakeun syukuran. Hidup deui ga bantuan Kang Rido jeung Kang Wahyu mencit domba nya. Ku Suhat rutret kanu diajak ngomongna. Oh, mangga pamikitu mah Pakuwu. Kang Wahyu anu ngawakilan nemalan ari Kang Rido jeung jang pringga mah ukur arungeuk. Sanggeusna mitandai pikeun anu kadua kalina gedig Kang Rido Kang Wahyu ketut jang pringga ninggalkeun imah ku Suhat. Sok sanajan pada ngaku tur pada ngahiap ku Kang Wahyu jeung ku Kang Rido, tapi jang pringga mah keke mungeun sumpang simpang heula. Kebat bae muru imah na Wahaji, sanepina ka imah kasampak Wahaji jeung pamajikanana keur ngadaraweng di tepas imah. Cenah nyewati teh nya Arin teh inceuna jang lurah anu leungit. Ma oyom pamajikan Wahaji mapag jang pringga ku pananya. Somohon ganing emak tos uninga sama jang pringga bari gek dihareupeun Wahaji jeung pamajikanana. Bieu we ceuk nya anah ma oge hayang nempo ngan dicaram ku aki-aki. Teh mal ma oyom rada kuraweud bari dulak delek ka Wahaji. Wahaji mah ngan ukur ngabetem siga anu keur hoream nyarita. Abdi mah engke pada asar bade ka bumina ku Suhat deui. Wa mak karek mah bieu mulang ti imah jang Kuwu teh buakeun ngadeuketan jeung nya Arin nya. Di piwarang ku Pakuwu mak. Di piwarang ngabantosan mencit domba pan engke wengi di bumi Pakuwu teh bade diayakeun syukuran. Nya aku mah dinyawe atuh kitu mah. Anjung geurang ngajopoe heula. Engke we sakadap deui mak. Nya kajeun ari kitu mah. Mama rek isikan heula nya. Cek ma oyom bari cengkat tina diukna anu saterusna mah ngoloyong ka jero imah. Saleosna ma oyom Wahaji mah teu langsung nyarita, malah luak lieu heula ka jero imah.
siga anu sieun kanyahoan ku pemajikanana. Wa saurna Neng Arin teh dirorok ku nini anu namina Nini Sulastri. Sajabina ti eta tadi teh aya sepuh anu nyarios saurna teh buah-buah Nini Sulastri teh garwana Bah Mista. Geus perkara eta mah tong disabit-sabit deui. Uwa geus nyaho. Kumaha geus mani teh? Tempas Wah Haji rada dilaunkeun ngomongna teh. Parantos Wah Haji, dang abdi teh janten bingung. Bingung kunaon? Tadi sareng sena ibak di payunan abdi teh ujug-ujug ngajanteng hiji jirim. Abdi bingung margi saparantosna ditelek-telek geuning eta jirim teh diri abdi ngan pedah mani pohara cahayaanana. Ku abdi teh ditaros. Sa anjeun? Kaula anjeun. Anjeun kaula. Temalna teh les weh tos kitu mah ilang. Masya Allah sujang mani ganjang-gancang teuing ari hidup. Wah Haji pohara ngagebegna atra pisan ujug-ujug aya anu ngembang herang dina socana. Aya naon kitu wa? Jang pringga kurang kerung. Tong di dieu ngawangkongna hayu ka jero. Temal Wah Haji bari gancang cengkat anu saterusna mah miheulaan ngoloyong ka jero imah. Ari jang pringga segedapan mangan ukur kurang kerung tapi teu lila kituna teh. Jung cengkat anu saterusna gura-giru nyusul Wah Haji ka jero imah. Mitra kaum dangu tunah heula kayaan di bumina Wah Haji. Urang samper heula kayaan di wewengkon Pileuweungan anu jauh ti karamean. Dina ti Senahawa Pileuweungan ngadeg dua wangunan imah anu pahareup-hareup. Anu tetela eta teh minangka tempat panganjrekan si Oting katut balad-baladna. Di imah anu aya tepasna si Oting sabalad-balad dariuk yang hareupan Janggani anu kiwari jadi pamimpina. Neng Arin atuh eta mah kungsi jadi pamimpin kuring den. Cek si Oting sanggeusna ngaregepkeun lalakon hirup Janggani jeung Neng Arin anu kungsi bebarengan. Nepi ka Janggani embungeun ka awewe sejen. Jadi Janggani semu kerung. Nya den, baheula mangsa Neng Arin kereuti keneh teh kungsi jadi pamimpin kuring. Kemampuan ilmuna memang geus kawilang luhung. Si Apoy milu ngayakinkeun kana keterangan nu jadi baladna. Hade lamun kitu mah kuring geus teu kudu nyebutkeun ciri-cina jelmana. Jadi pancen maraneh ayeuna mah teangan eta awewe anu ngaranna Arin. Lamun geus kapanggih gancang bebeja ka kuring. Teu kudu dicarak da moal mampu. Siap den. Tembal sararea meh bareng. Tah, keur bekel mah sakitu oge cukup meureun. Janggani nula gelang emas di hareupeun si Oting jeung balad-baladna. Cukup den. Ira kudu ngamimitianana. Tanya si Oting bari gentak nyokot gelang emas anu disodorkeun ku Janggani. Tong lila-lila. Ayana keneh aranjeun geramiang. Siap den. Si Oting siga anu sumanget pisan adi geus meunang buruhanana mah. Geus kitu mah bring si Oting jeung balad-baladna ninggalkeun Janggani. Sejanohonan parentah anu jadi pimpinanana. Rek kalembur anu mana heula neanganana. Si Apoy ngareret ka si Oting sajeroning leumpangna. Urang mimitian di lembur Cisaistra we. Tapi samemehna urang neangan pasar heula. Urang duitkeun heula ieu barang. Meuli arak Kang. Balad si Oting ngelengkeung. Hahaha. Hayu aing geus lila teh nginum arak. Si Oting jeung balad-baladna seleuserian siga anu baru ngapisan. Lalampahan Oting jeung balad-baladna beki ngadeukeutan sisi Pileuweungan. Ke ari itu siga si Yuendi Kang. Si Apoy ngeureunkeun lengkahna mangsa nempo saurang lalaki anu keur nikreh teu pati jauh aya di hareupeunana. Kabeh mata nalek-nalek kana saurang lalaki anu keur leumpang. Yuendi. Si Oting ngagorowok anu dicalukan langsung ngaraneg sarta kurang kerung neuteup ka palebah si Oting jeung balad-baladna. Si Oting jeung balad-baladna gura-giru nyampeurkeun eta lalaki. Tetela we bener, eta lalaki teh tayalian ti si Yuhendi. Si Oting jeung balad-baladna rada kurang kerung sebab si Yuhendi teh kiwari mah jadi bersih. Dangdanan oge mirip-mirip dangdanan ustad. Rek ka mana maneh Yuhendi?
Tanya si Oting. Gening Kang Oting, Kang Apoy, kumaha daramang? Si Yuhendi malah malik tumanya bari nyolong-kolong ngajak sasalaman. Cager euy, maneh rek ka mana? Temal si Oting kalayan teu narima dampaleungeun si Yuhendi anu ngajak sasalaman. Kitu nate bari kurang kerung sabab si Yuhendi robah 180 derajat. Tina basana oge meuni lemes sarta make tata krama anu pajau pisan. Jeung si Yuhendi dina mangsa keur bebarengan jeung dirina. Bade milareng kahirupan anyar Kang. Abdi tos gilig bade hirup di lembur. Temal si Yuhendi. Sarua we jeung madapkeun awak sorangan. Ari terang-terangan hayang au jeung ulang lembur mah. Di lain-lain oge maneh teh asana mah rampog, paling oge pada neungeulan. Cek si Apoy dibarengan ku ngagagak. Pugu abdi teh sejasa sadu ka urang lembur teh Kang. Abdi rumaos teu seueur ngaberubahkeun atuh perkawis bade disariksa ku urang lembur oge. Ari Kang abdi mah ridho, da rumaos teu seueur pisan kalepatan. Abdi ge leres-leres tobat ayeuna mah. Lah, kumaha sia we. Undungna ngalayanan nu gelo mah. Hayu euy. Cek si Oting bari gancang ngalengkahkeun deui sukuna. Si Apoy jeung balad-baladna ukur pating darelek ka si Yuhendi anu saterusna mah gura-giru nyeusuh si Oting. Astagfirullahalazim. Si Yuhendi ukur gogodeg neuteup tongong si Oting jeung balad-baladna anu mingkin lila mingkin ngajauhan ninggalkeun dirina. Geus kitu mah gedig si Yuhendi oge neruskeun deui lengkahna. Mitra kaum dangu tresna mungaran memang anu pangendahna siga dina mangsa kiwari anu keur kanalapan ku Neng Arin jeung ku Jang Pringga. Sok sanajan nyulam tresna karek sababaraha poe tapi ari urang babakan ledok mah me geus arapaleun kabeh yen Neng Arin geus jadi bebenena Jang Pringga. Sabab duanana me unggal usik sok bebarengan. Lamun lain Jang Pringga anu datang ka imahna ku Suhat nya Neng Arin anu sok ngahaja ulin ka imahna Wahaji. Boh kulawarga ku Suhat kaasup indung bapana Neng Arin anu teu gura-giru langsung mulang deui sanggeusna panggih jeung anu jadi anakna pon kitu deui Wahaji jeung pamajikanana geus pada percaya yen Neng Arin jeung Jang Pringga pada bisa ngajaga diri. Sok sanajan teu dibawelan teuing anggoning ngawanti-wanti sangka Neng Arin jeung Jang Pringga bisa ngajaga sucina katresna tug nepi ka ngarumah tangga. Siga sore hari teh pamajikan ku Suhat gura-giru bebarengkes mungkus dahareun keur bahanan keuneun ka kulawarga Wahaji. Bangsa Neng Arin bebeja rek uli nepungan Jang Pringga. Ceuk aki mah geus we atuh langsung kawin ari hidup geus bener-bener suka ka Jang Pringga mah. Ceuk ku Suhat dari pisan. Saya nama teu kedah gurung gusuh teuing Pak. Pandenget ayeuna mah abdina oge teu acan siap dina perkawis waragad hajatanana. Temas Kang Yaya kalayan leuleuy. Gampang perkara eta mah jual we sawah bapa sababaraha kotak mah. Keun we da oge ridho komo ieu mah sasatna keur incu sorangan. Alim Pak, abdi mah alim ngarepotkeun teuing ka bapa. Sing sabar we nya Rin. Doakeun emma jeung bapa sing buru-buru aya milikna keur ngawaragadan hajatna kawinan hidup. Tembas si Ayu ditungtungan ku ngareret ka Neng Arin. Mohon kada gurung gusuh mak atuh da teu acan aya saminggu-minggu acan abdi bobogohan sareng Apringga oge. Aki we eta mah anu teu sabaran. Tema Neng Arin ditungtungan imut ka ku Suhat. Lain kitu Nyai kapanan ye. Saki oge cukupnya. Aya peuyeman kalana Wahaji. Pamajikan ku Suhat ngurunyung motong omongan salakina. Mohon cekap ni. Tema Neng Arin bari haget nampanan pemahanan tininina. Sanggeus amitan Neng Arin kalayan marahmai ninggalkeun kulawargana. Geus we atuh ari kesaheulaanan mah caricing heula di dieu nepi ka meunang waragad anu cukup pikeun hajat kawinan si Arin. Ceuk ku Suhat bari rutret ka anak jeung ka minantuna. Nya Jang Yaya. Pamajikan ku Suhat haget mairan. Di dieu mah bade kaeng artos di mana atuh Pak? Pan sawah sareng kebon abdina oge aya di ditu. Tempas Kang Yaya semu nyerengeh. Dengekeun heula.
kapanan bapak teh boga tanah anu geus lila digarungkeun teu gagarap da jauh teuing. Tah lamun daek mah ku hidup urus lumayan lega tanahna mah. Asal daek capek bulak-balik nawe. Perkara modal mah ku bapa bisa diusahakeun. Sakedapan mah Kang Yaya jeung Ceu Ayu ngan ukur silireret sanggeusna dipikir dibulak-balik. Da jeung nyana ari lemur sorangan mah teu bisa ngandalkeun hasil tatanen. Dabuan keur usum paceklik anu dibalukarkeun ku mahabuna beurit anu keur meujeuhna ngagalaksak kana segala rupa. Antukna mah Ceu Ayu jeung salakina nyaluyuan kana kamandang ku Suhat. Atra pisan kabunga dina paroman ku Suhat jeung pamajikanna mangsa anak jeung minantuna ngaguguk kana kamandangna. Sarupa anu jadi sabab kabunga pikeun ku Suhat jeung pamajikanna mah sebab embung pajau jeung Neng Arin anu jadi incuna. Saupamana Ceu Ayu jeung Kang Yaya marulang ka lemurna, geus pasti Neng Arin oge bakal dibawa. Ari Neng Arin anu harita karek nepi ka imahna Wahaji Guragiru uluk salam bari ngetrokan panto. Tekung silila ngurunyung maoyom kalayan paroman anu somea pisan. Gening si gelis hiap kajaro hiap naeng gelis. Tuh beringga mah keur dalahar jeung Wahaji. Maoyom ngabagiakeun darade pisan. Bade ngantosan di dieu we, Mak. Ieu katitipan ieu ku Nini. Tembal Neng Arin ditungtunganku ngasongkeun babawaan ka Maoyom. Naon ieu teh Nyai? Tuangeun aya peuyeum saurna mah kalanep Wahaji. Wah, mak oge resep atuh ari peuyeum mah. Nuhun pisan nya. Hancak atuh diukeula ari moal ka ijero mah. Neng Arin ukur ungeuk bari imut. Anu saterusna mah gek dina bangku aya di tepas imah. Ari Maoyom mah Guragiru asup ka jero imah kasampak Wahaji jeung Jangpringga keur parebut nyewolan pais hayam. Neng Arin mak tanya Jangpringga sanggeusna Maoyom aya di hareupeunana. Nya ensok we dahar heula sing wareg. Ari eta mau naon? Wahaji nyelengkeung semu ngosom. Ranginang jeung ulen aya peuyeumman sagala deui. Peuyeum cikan kadiekeun lah. Hambek wae dahar heula da moal beakeun. Tembal Maoyom kituna teh bari semu kuraweud. Anu saterusna mah Guragiru ngoloyong ka rohangan dapur. Sanggeusnya hoyan aya Neng Arin Jangpringga Guragiru mehakeun hancengan daharna. Sanggeus kukumaha leungeun kebat tempungan Neng Arin. Engal-engalan teuing atuh tuangna a. Padahal mah sing wareg heula we. Cik Neng Arin mangsa Jangpringga geus aya di hareupeunana. Sana tema Jangpringga dibarengan ku nyerenge. Neng Arin seri leutik siga anu bunga pisan. Gek Jangpringga diuk pahareup-hareup jeung bebena hatena. Bade ngaleut naon? Cikopi atana picin teh. Ah moal a nuju teu hoyong. A urang ka kebon yuk. Sakantanan abdi bari bade nguneur lalab. Moal sonten teuing? Moal. Nya atuh antosan sakedap bade wawartos heula ka Wahaji. Jung Jangpringga cengkat. Tapi karek mah rek ngalengkahkeun sukuna, Wahaji kaburu ngrunyung nyamperkeun dirina. Antukna mah Jangpringga oge diuk deui. Pek bae ari rek alulin mah ngan kela. Aya omongkeuneun sakedeung ka hideuk. Cik Wahaji dibarengan neuteup ka Neng Arin. Neng Arin ngan ukur kurang kerung neuteup ka Wahaji. Gek Wahaji dina bangku anu aya di gigireun Jangpringga. Ari Nini Sulastri kungsi mere kujang ka hideuk. Tanya Wahaji dari apisan. Wahaji kenal ka Nini Ati? Neng Arin malah malik tumanya. Ari Jangpringga mah teu milu ngomong da Wahaji oge kungsi balaka. Saha Wahaji jeung Nini Sulastri anu sabenerna. Tapi ari perkara kujang anu cikene ditanyakeun ku Wahaji mah Jangpringga oge teu nyaho sama sakali. Madak teu hayang motong wangkongan ngan ukur ngaregepkeun hayang nyaho kana jujutan anu sabenerna. Apal we da baheula mah kungsi jadi tatangga. Temal Wahaji can wani betus ari salianti Jangpringga mah. Oh kawitna Nini Ati teh ti lemur ieu. Henteu wa Nini Ati mah teu kantos masihan kujang ka Arin. Ari kitu kujang naon anu dimaksad ku Wahaji teh? Da salami abdi daro ku Nini Ati, abdi mah teu kantos ningalan Nini Ati kagungan kujang. Nyakeun bae ari kitu mah. Lain ti lemur ieu. Baheula mah
di gunung lu itu tuh kungsi aya lembur. Temal Wah Haji bari nunjuk ka hiji gunung anu ketempo ti aya tempat. Maksad Wah Haji teh kujang pusaka? Tanya Neng Arin keukeuh museur kana kujang anu ditanyakeun ku Wah Haji. Ah lain, geus we ari teu nyaho mah. Enjung bisi rek arulin mah, bisi buli teuing. Temal Wah Haji sigambung kateterusan kituna teh beri ganjang cengkat sarta ngoloyong rek asup deui ka jero imah. Ari Neng Arin mah kal kahulang-hulang siga keur aya nu dipikiran, tapi teu lila kituna teh. Jung cengkat anu saterusna mah mere isyarat ka Jang Pringga pikeun miang ninggalkeun imah Wah Haji. Rin, Wah Haji nyelengkeung tina lawang panto mangsa Neng Arin jeung Jang Pringga rek ngalengkakeun sukuna. Neng Arin ukur ngalieuk, Jang Pringga oge pipiluhun ngalieuk. Lamun tepung jeung Nini Sulastri bejakeun yen Mbah Mista ngadaguan di lemur ieu. Cek Wah Haji rada dilaunkeun ngomongna teh. Mbah Mista maksud Wah Haji? Atra pisan Neng Arin rada ngajenghok. Tapi batan nemalan mah Wah Haji mah meunetkeun panto. Neng Arin bati bengong red ka Jang Pringga. Jang Pringga ukur ngangkat tak-takna. Tetep Neng Arin pinu pananya. Atos we lah. Yuk, ayeuna mah urang nguneur teh bili ka bujang buri teuing. Teu ngomong deui Neng Arin ukur ungeuk anu saterusna mah nyekal pigelang leungeun beubeureuh hatena ninggalkeun imah Wah Haji. Saja jalan sakurpa ambrok jeung eta dua nonoman naranya dareh depisan kalian pinuku tata krama. Neng Arin jeung Jang Pringga nemalan ka sakur anu naranya. Loba sorot mata anu kataji mangsa nempo Neng Arin katu Jang Pringga. Mane norob copo enya jeung eta deui aya ku saropan resep nempona oge. Kitu diantara patinggal cewisna warga anu parang pasangrok jeung Neng Arin katu Jang Pringga. Ari anu ngomong kena nama Jongjon we lumpang rerendengan mapa jalan satapak anu aya di pelemuran. Tongere tina mangsa geus mimiti asup kana usum halodo raeng di sarada lir anu hayang nambahan kabunga kadua nonoman anu keur lumampar rendengan. Sili cekel pigelang pinuh ku kaheman. Sanepina ka kebon ku wusuhat gula giru muneur daun sambeus sacukupna. Sangkan Jongjon toyoh nama geus kitu magek dariuk dina galengan rendengan. Nyi Jang Pringga tetep naleleb siga hayang nembongkeun ka nyaahna. Aa teh sales nama alim patebi sareng nyai. Kanyaha aa tos tamplok ka nyai. Nanging aa teh kedah mulang da wartos ka sepuh oge mung saminggu di lemur ieu teh. Nya sawiya satu da sanes bade ngantunkeun Arin salamina. Upami paranto sawartos ka sepuh mah tiasa ameng deui nepangan Arin di dieu. Tempas Neng Arin dibarengan ku ngaranggem ramo-ramo leungeun Jang Pringga. Jempe sagadapan mah taya anu nyarita. Ukur ketugna jantung anu ngawirah mah. Ngawakilan sagala rasa anu pagaliwota jroning dada. Uningan teu. Jang Pringga ukur ngareret nembongkeun pananya. Aki kali ini mah sok miwarang engal-engal nikah wae ka Arin teh. Ari kitu nyai kersa ditikah ku aa. Tetep Jang Pringga mingkin leleb. Kersa pisan. Tembal Neng Arin kalayan tatap. Nya engke we upami ka dieu deui aa bade sakantenan ngajak sepuh aa kanggo narosan nyai. Laras atra pisan kebunga dina paroman Neng Arin. Jang Pringga ukur ungeuk bari imut. Celengok Neng Arin nyium pipi beubeureuh hatena. Jang Pringga mah ukur seuri. Jep deui taya nu nyarita. Siga anu beakeun ungkara pikeun ngedalkeun kebahagiaan rasa anu kebek minuhan longkrang hate dua nonoman anu keur diayun ambing dina endahna tresna. Teu jauh ti eta tempat kaketayepan sababaraha jirim anu pating salingker dina tukangeun rungkun anu teteh lagening si Oting jeung balad-baladna. Kapanggih oge andukna mah. Si Oting setengah ngomong ka dirina sorangan. Kudu kumaha ayeuna si apoy itu manya? Kudu sagancangna bebeja kaden gandi. Moal sanggup ari ngalawan Neng Arin mah najan dihurup ku kabehan oge. Ari eta lalakina saha wau teu? Si Oting rutret ka balad-baladna. Si Apo jeung nu sejana ukur garideg
tanda tinyaho. Geus kitu mah si Oting gancang mere isyarat ka balad-baladna sangkan kakatayapan ngajauhan eta patempatan. Mitra kaum dangu cak heula ngeunaan kayaan si Oting sabalad-balad anu nuju ngintip yang pringga sareng Neng Arin. Kiwari urang hanca heula ka tempat anu sanes. Panon poe geus moncorong deui ngalaksanakeun pancena dina poean anu anyar nemongkeun sakur-sakur kakawasaan mantena anu taya bingbilanganana. Hudang. Si Oting semululungu nepakan bujur balad-baladna anu patinggal luhar keneh di tengah pileuweungan. Kepentingan di jalan tayuh nama si Oting jeung balad-baladna mangsa ngajugjug ka tempat anu salila ieu. Jadi panganyerkan teh nepi ka kapaksa sare di pileuweungan pikeun ngareureuhkeun heula kacape. Si Apoy jeung anu sajena pating kulisik bari gigisik kana panona. Geus beurang geuning cek si Apoy dibarengan ku babatek. Mataku aing dihudangkeun oge. Si Oting dulak delek. Lapar Kang, balana si Oting anu dalintung usapan beuteung. Sarua aring oge lapar, tapi kagok mending kewe di imah. Tempa si Oting berijung cengkat tina diukna. Tekung si ngomong deui si Oting miheulaan ngalengkakeun sukuna semua anu hoream balad-baladna nuturkeun si Oting. Pikeun sagancana nepikeun bewara ka Janggandi anu kiwari jadi pamimpina. Lumayan lila lalampahan anu disorang ku si Oting jeung balad-baladna teh. Dina mangsa kalangkang sorangan geus katincak si Oting jeung balad-baladna karek narepi ka anu jujugna. Gura-giru si Oting asup ka imah anu sok dieusian ku Janggandi. Den Gandi. Si Oting nyorowok nyalukan Janggandi. Simpe taya nu nemalan gura-giru si Oting lunga-lengo nempuan unggal rohangan imah. Balad-baladna oge milu mantuan, tapi waleh taya anu manggihan Janggandi. Ka mananya cek si Apoy setengah tumanya ka dina sorangan. Moal kitu ari milu neangan Neng Arin mah. Moal mungkin pan geus bogoh nita ka urang. Sanu nyaho atuh. Bluk kadenge aya anu ngageblug di buruan imah. Si Oting jeung anu sajana pating curinghak. Gura-giru kaluar ti imah diburuan ka sampak Janggandi keur ngajanteng di gigireunana ngajongkeng meleuweung anu geus balboran getih pelebah beheungna. Sugan teh ka mana geus moro Den? Tanya si Oting. Nya nah geus marulang deui. Geus kapanggih Den. Si Apo nyelengkeung siga anu hayang ka alam. Geus kapanggih di mana? Jangan dipahara curinghakna. Adenge kecapan si Apo samodel kitu teh. Gura-giru nyamperkeun anak buahna anu masih keneh ngajanteng di tepas imah. Gek Janggandi diuk dituturkeun ku anak buahna. Di mana ayeuna si Arin teh? Tanya Janggandi deui pikeun anu kadua kalina. Kapanggih di lemur babakan ledok. Si Oting anu nemalan. Di mana babakan ledok teh? Janggandi anti leutik memang tara ider-ideran lemur anu pikanya hoku dirina mah ngan ukur lemur Cikuya jeung Cikampak anu paenteng-enteng. Hese ngajelaskeun oge ari kanu teu nyaho mah. Den, engke we kukuring dianteur. Ngan jauh meakeun waktu sapoe-sapeuting ari ti dieu mah. Nya kajian teuing jauh oge. Nu penting mah si Arin kudu kapanggih sarta bisa kapemili kukuring. Raek iraha Den, ari ayeuna mah capek keneh. Kuring jenusana oge karek narepi. Nya isukan we ari kitu mah. Tapi tong milu sararea, maneh we wungkul anu milu mah Oting. Siap Den, asal aya keur meuli arak we ari kuring mah. Gampang perkara eta mah. Tuh, ayeuna mah arulus heula itu. Si Oting ngagancangan mere isyarat ka si Apoy jeung balad-baladna sangkan gura-giru nohonan parentah pimpinanna. Nu ditita teta langke gancang ngojengkang kaburuan rek ngurus emme. Ari si Oting mah teu cengkat tina diukna. Keur lumampa atau kumaha manggihan si Arin teh. Janggandi netep seukeut ka si Oting. Di titenan tina kayaan mah sigana geus matu di lemur eta Den. Da kapanggih teh bae saged dariuk jeung saurang jajaka di hiji kebon. Kabogohna sigana mah. Dan Neng Arin oge nepi ka nyium pipi eta jajaka. Kurang ajar pokona mah sakunaon lalaki anu kumawan ngadekatan si Arin kudu dibasmi ku aing.
Atrapisan amarah Janggani langsung nguntab-nguntab sangadengena bejati si Oting teh. Ari si Oting mah bati gogodeg nempo pamola Janggani anu siga geus kabung belengan ku Neng Arin teh. Tapi teu wani ari kudu ngomongan mah. Salah lakina anu geus kumawani ngadeukeutan ti pamajikaneun aing teh. Tanya Janggani deui kalayan sorot mata anu silalatuan. Teu nyaho ari saha nama Den. Tapi da kuring oge moal poho keuretan beungeutna. Kasep kasida eta lalaki teh. Lamun kitu mah tong dilila-lila. Penting ayeuna keneh ulang miang kalamur legok-ledok. Babakan ledok Den. Tah eta kepeuting ulang miang. Atuh dah hayang reureuh heula kuring oge Den. Si Oting setengah protes. Nya kumadinya we ari kitu mah. Tapi initna kudu rebun-rebun keneh. Siap Den. Janggani teu ngomong deui, jung cengkat anu saterusna mah ngoloyong ka jero imah. Gebrug nutupkeun panto. Ari si Oting mah bati gogodeg nempo pamola Janggani anu samurai kitu teh. Red ka balad-baladna anu keur ngurus meleuweung. Gancang si Oting nyamperkeun rek milu mantuan. Mitra kaum dangu cag tunah heula kaayaan Janggani anu geus teu sabar hayangeun pangijeng Neng Arin anu salela ieu jadi panyeleukan hatena. Urang samper deui kaayaan kulawargana Kang Bedoy anu aya di Lemur Cisastra. Pak, ari acan uwi wae. Cek Neng Anis mangsa keur nariis jeung nu jadi kolotna ditepas imah. Mun teu salah mah geus saminggu si Inga dibobakan ladokna teh. Nyanyi. Kang Bedoy malah tumanya ka Celilis. Mohon Kang, umpami teh dinten ayeuna paling oge enjing meulihna. Asa leungiteun karek sabaraha poe ditinggalkeun oge. Nyi, komo narajang si Anis mah meni bawe nanyakeun wae. Nya sugan we engal mulang Kang, da abdi oge sami tos sono. Tapi enjing-enjing aya Kang Rohiman ka dieu, Kang. Saurna teh bili peryogi bini jagong, dia anjeunna seueur teu kena meser. Era akang mah kudu bager-bager teuing teh Nyi. Teu sirikna sagala dianterkeun geuning Kang Rohiman mah ari keur boga milik teh. Mohon Kang, teu saprak. Mak, uwi. Neng Ani curing hak. Nunjuk jang pringga anu mamanggul karung bari suraseri ka dirina. Neng Anis ngadaregdeg murulan ceukna atrapisan ka bunga dina paroman Nyililis jeung salakina. Nah, bawa naon eta tega? Tanya si Bedoy sanggeusna jang pringga aya di hareupeunana. Teu langsung nemalan jang pringga malah nyolongkrong heula sasalaman jeung nyeuman pipi indung bapana. Gek jang pringga diuk nyang hareupan kolotna. Neng Anis semoga diuk dina lahunan lanceukna. Oleh-oleh ti Kang Ridho sareng ti Kang Wahyu eta teh Pak. Ari teh dibantun da mamaksa wae geuning. Pajar teh sekali-kali mah kudu ditarimakeun ka nyaah teh. Ari konyol Kang Anis teh mana nya tuh aya dina karung ngan teh seueur Kang Anis wungkul we eta mah. Asik. Neng Anis pohara jigrahna. Neng Anis guda giru nempoan bebawaan jang pringga. Ari Celilis jeung jang Bedoy mah ukur silih teuteup pinu ka gumira. Ma, Pak, abdi mah hayong ibak heula teu kieu tareudang. Jang pringga rutet ka indung bapana. Nyanjung atuh, bisa rek dahar heula, aya kene dengan nama dituruban ku aseupan tembal Celilis. Can hoyong mak, kewe. Nya kajen ari kitu mah. Tekung si ngomong deui jung jang pringga cengkat anu saterusna mah ngoloyong ka jero imah ari Kang Bedoy jeung Celilis mah pahibut nyoro Neng Anis anu keur cacaleuhakan ngadahar konyal. Peutingna kira-kira wanci sarere budak Neng Anis mah geus ngagebra di kamarna dibaturan ku Celilis. Anu masih kene wiridan sareng sena ngalakonan salat Isya. Ari jang pringga mah uplek di patengahan jeung nu jadi bapana. Abdi teh katitipan saur ku Jagat Satria, Pak. Saurna hapunten pisan teu tiasa ngangkir bapa waktu sajatan nikahanana. Jang pringga neuteuk bapana. Oh, nyakeun bae. Dinaokeun we sing runtut raus sauyunan enggoning ngalaki rabina. Ari kitu, hidup ka ditu. Jang pringga ukur ungeuk. Sadik oge dina wangkonana teu nyabit-nyabit ngaran Wah Haji. Keur ngawangkongkeun naon? Geus sarolat acan.
teu kanyahoan Celilis geus ngeloti lawang kamarna. Iya nuju ngobrolkeun perkawis Neng Arin mak. Tema jang pringa sakeunana nya geus aya bejana ka dieu oge nyanyi. Syukur Neng Arin geus bisa kumpul deui jeung kulawargana mah. Tempas Kang Bedoy siganu nya eta mah geus jadi jalan hirupna we meureun. Milu bunga we emak mah da geus ngararasakeun kumaha rasana basa kalengitan hidup oge. Geulis budakna teh Sujang, cek Celilis bari gek digigireun salakina. Geulis pisan mak. Bogo Ujang? Tanya Celilis deui dibarengan ku nyerengeh. Kantun nikah maksudna. Kang Bedoy kurang kerung. Abdi sareng Neng Arin teh bobogohan pak. Saur Neng Arin Pak kumaha sok miwarang engal-engal nikah wae. Kumargi kitu abdi teh hoyong nyuhunkeun ka mandang ti emak kali bapa. Kumaha kinten-tentang ngawidian teh sapeunana abdi nikah ka Neng Arin. Upami ngawidian klesa teh nganter abdi narosan ka sepuhna. Nya geus moal nyalahan pasti aya nu keur diheroan di babakana dog teh. Perkara nanyaan mah hayu wae hayang iraha oge. Perkara nanyaan mah hayu wae hayang iraha oge. Ari hidup geus ngarasa cocok ka eta wanoja mah. Ngan ari kawin mah tong rurusuhan teuing. Da bapa mah can siap keur waragadna. Ari keur asal kawin mah nya aya we. Maksud bapa mah hayang direuah-reuah kawinan hidup teh. No penting mah salamet we ari nikahan mah pak. Teu kada direuah-reuah sagala. Sawajarna we. Embung bapa mah hayang direuah-reuah. Kang Bedoy keukeuh kana pamadeganana atra pisan kareueus jeung kabunga dina beungeut Celilis mah mangsa salakina ngomong kitu teh. Sok sanajan kesebutna ngan saukur ka anak tere tapi kanyaah Kang Bedoy kajang pringga mah pohara gedena. Isukan bapa rek nyarita ka pakuwu. Kakang kakak jeung Kakang Rohiman bisi hayangeun milu nganteur nanyaan. Cek Kang Bedoy deui dari apisan. Isin atuh pak, mending oge rerencepan we. Is, ulah kitu. Kudu nghargaan ka inohong-inohong nu aya di lemur urang teh. Kang Bedoy setengah gebes jang pringga teu wani nemah deui ari geus dikitukeun mah. Ari Celilis mah teh tadi oge ngan ukur ngaregepkeun kana wangkongan anu jadi anak jeung salakina. Antosan sekedap, cek jang pringga. Jung jang pringga cengkat. Bus ka kamarna. Ari Celilis jeung Kang Bedoy mah ngan ukur silih reret. Alatan can ngarti kana sikep anakna. Sanggeus aya kana sababaraha kedapan jang pringga ngurunyung deui ti kamarna. Gek dihareupeun inung bapana. Upami bapa keukeuh palai ngareuah-reuah tah. Sakieu oge cekap panginten ari kanggo waragad mah. Cek jang pringga kituna teh bari nunda kanyut kulang dihareupeun inung bapana. Naon eta? Celilis kurang kerung netep kanyut kulang kelir hideung anu aya dihareupeunana. Tinggal we ku emak. Celilis gancak ngarongkong kanyut kulang tapi teu kebat. Sabab kaburu kapielaan ku Kang Bedoy anu leuwih rikat lalaunan tali kanyut kunang di udar. Gebeg Kang Bedoy pohara ngagebegna sarta sajongjongan mah ngan ukur bengong netep eusi kanyut kunang. Naon eta teh Kang? Tanya Celilis pinuh kepanasaran. Eusi kanyut kunang ditempokeun. Bagian Celilis anu ngagebeg nempo pating buri cakna intan dina kanyut kunang. Di mana eta? Celilis netep seukeut ka anakna. Apan pamasihan ti Kidagar teh mak? Ongko geus beak anu ti Kidagar mah. Disesakeun ku Inga mah. Ari Kang Bedoy anu geus nyaho yen eta inten teh pamere ti bapana Jagat Satria. Api-api teh nyaho we ari dihareupeun Celilis mah. Tos kieu mah langsung ditikahkeun we atuh Kang. Celilis netep salakina. His kudu utang hitung heula. Wakanu alusna ada kawin teh. Kudu tatanya heula kanu nyaho. Bereuna oge kapanan urang mah can nanya-nanyaan acan. Kang Bedoy rada ngagebes. Celilis ukur balham belehem adi kitukeun mah. Kang salajeng nama abdi mercantenkeun ka bapa we perkawis iraha wae bade narosan atanapi nikahanna mah. Ayeuna mah abdi hoyong monok pak. Teu kieu tunuh. Cek jang pringga ditungtungan ku heuai.
nya henjung atuh gerasare keun weh itu ieu nama diurus ku bapak. Temal Kang Bedoy tanes pisan. Sanggeus amitan jang pringgama ngoloyong ka kamarna ninggalkeun indung bapana anu masih keneh aruplek kalayan pohara dariana. Sanepina ka kamar jang pringga teu langsung sare, malah suraseri serangan bari lalangkarakan sawanganna geus mihlaan kanyataan. Nemongkeun endah jeung bagjana mangsa bisa hirup bebarengan dina tatali rumah tangga jeung Neng Arin anu salala ieu jadi panyelikan hatena. Aya bangsat beunang euy. Aya sora anu kekeleueuhan di jalan teu jauh ti buruan. Jang pringa gentak kudang anu saterusna mah gura-giru nyampeurkeun bapana. Aya bangsat kacarek saurna teh. Nya Pak, tanya jang pringa semuru ngaringeuh. Nya, temal Kang Bedoy kituna teh bari gura-giru ngojeng Kang muru kaburuan imahna. Di jalan anu pati jauh ti buruan katembong sababaraha urang warga anu marawat cempor. Aya bangsat nu beunang pai. Tanya Kang Bedoy ka Kang Ipai anu kabenaran aya di antara aleutan warga. Doi, si Yuhendi cenah urut anak buahna babadekok teh. Si Yuhendi anu kungsi kabur tina karangkeng teh. Eta kacarek kusaha di mana ayeuna? Nya teh kusaha kacarek nama ngan cenah mah geus dibawa ka imahna ku budahlan. Nyi daguan di imahnya. Agang rek nempola. Kang Bedoy ngareret ka pamajikanana. Ciliris mah ukur ungeuk. Abdi ge ngiring Pak. Yang pringah yang milu. Kang Bedoy ukur ungeuk anu saterusna mah gura-giru nyusul ka Ipai anu geus mihlaan ngalengkah nuturkeun warga. Jang pringga oge gancang nuturkeun ngiclik pang tukangna. Mitra kaum dangu cageula paguron tepasuna serika 35 urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah ke urang teraskeun ka seri anu salajengna. Aduh, teu kenat-kenat sim kuring haturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan ku kasatiaan kaum dangu sadayana kana dongeng-dongeng anu kahaturkeun ti barayakita.com. Mangga diantos subscribe, like, komena sareng anu sanesna kitu nya pangrojong kanggo barayakita.com. Dikantun halaku si Abah hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com